gratisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun lobak hari cing bae jadi omannya ada di tumat cenah cakep. Da salah tuh daun salam di lobak nya daun naon deui atuh dan wayana eta. Oh gitu. Anu ngacapi aweh gawe meureunnya. Tadi gaji macapi gawe. Aduh. Daun salam, daun lobak, cakep. Isaleun ka desa Cigunung. Gitu. Ulah nu ngawal salam mani kompak. Mudah-mudahan we sing diicalkeun tina kabingung. Siga nama mengaringung nu hadir ieu amin lagi rada tarik gitu. Amin ting aman. Ambe haya gawena nu ngacapi gara kieu cenanya. Daun salam daun lebat. Tah itu. Icaleun ka Cigunung. Nu ngawal salam estu kompak mugi itakeun kabingung. Daun salam daun lobak icaleun ka Cigunung. Ngawal salam anu kompak mugi diangkat kabingung. Amin kawan baringung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim. Langkung dipayun urang sasarengan negrakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa riung mungpulung sagulung rumpung hempak murbayaksa kadang warga dina raraga tasyakur binikmah nikahna putra putri urang sadayana wargi urang sadayana ageng harapan riung mungpulung urang sadayana janten cukang lantaran lungsurna rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Urang sambat heula Kang ai Pak kasepuhan kukuh MUI aya gitu ya teh, aya Bapak Kiai Jaja nya ayanya tadi kadang teh kapuping ku wa teh ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an pakai luar biasa kasepuhannya. Pakai ending aya pakai ending aya alhamdulillah terus tunduk pakai doacan cara kula wayah kieu Kiai mah insyaallah tasubuh. Alhamdulillah. Pak Kubu aya gitu. Oh ke Jakarta cenanya. Oh aduh meh tebih-tebih teh pangaosan teh ka Jakarta Pak Kubu teh di dieu wae. Ya aya tugas anu mulya panginten sakacamatan mung anjeunna wungkul nu angkat. Padahal mah seueur nu angkat teh ngan aya nu ka Talaga, aya nu ka Cigijing. Pak Kubu mah ka Jakarta nya alhamdulillah.
aparatur pemerintahan sadayana para tikawit Bapak Kepala Desa na regreg pisannya Bapak Kadus, Bapak Dodo aya mana Bapak Dodo. Waduh, alhamdulillah nonoman kene keprok lah kanggo Bapak Kadus. Luar biasa. Doakeun sing panjang yuswa sehat walafiat gampil rezeki nya. Eta di mana-mana unggal ngisi acara Pak Kadus geus gara ranteng wae anehna teh gitu. Tariasaan masyarakatnya milihna teh kedah nu kitu nya luar biasa. Makan kopi. Aduh, antuk lah antuk. Kan we anu urusan kopi mah sanes bagian Pak Kadus, bagian Pak Oleh. Aduh, para ustad, para kiai, alhamdulillah guru urang sadayana nu tiasa kempel, alhamdulillah mugia para ulama, para kiai di dieu dipanjangkeun yuswana, dipanjangkeun sanes jodoh nanya, jodoh mah da para ranjang, alhamdulillah sing digampilkeun marilik rezekina kasobaranana luar biasa. Ngatik ngadidik para putra urang sadayana. Kasepuhan anu sami linggih ketua BPD aya saha waluh iya dulur sim kuring tuh si Aki aya nama cenah nyebutna teh karek hiji incuna jadi Aki mun dua mah Aki ya ante Aki Anom ketua BPD alhamdulillah Bapak Dadan Setiawan MPD alhamdulillah luar biasa ngahaja sim kuring ge di lembur ngabantun ketua BPD cenah hoyong survei cenah ari di Cigunung lamun pangaosan pinuh tuh cenah tah Bapak Amri Permana ketua BPD Ciranjeng tingali itu di atik di asupu ketua BPD Bapak Dadan mah pangaosan teh pinuh di Cikundung mah ayeuna mah engke tos beres mah da moal aya haruih nyebu gitu alhamdulillah luar biasa kayak bade ninggal ieu teh nami neng teh utamina nu gaduh maksad dinten ieu nu kalintang bingahna wa sim kuring da teh wapo sareng wa oleh luar biasa ting di mana uwana ngan sok nyebut uwa we sok beda ari disebut uwa mah disebut mang mah da benten uwa sim kuring mah sok nyebat teh alhamdulillah luar biasa atur sewu nuhun langkung ti payun ka anjeunna nu parantos mercanten sim kuring kanggo sapara kanca ya silaturahim di Cigunung sok kalangkung we Pak di dieu biasana kali itu kacisaar kan itu sim kuring teh nya ayeuna di Cigunung alhamdulillah keun etang-etang silaturahmi ngawitan di desa Cigunung tebih we ka ditu lemah sugih ya biasana teh para sepuh sami rawuh bapak sami lenggah hadirin sami linggih sim kuring panginten ka dieu teh etang-etang nyawer we ieu mah ka Oki sareng teh Filmera Pramesti jadi Filmera gini kan teh Pramesti MPDGR sim kuring teh nembe ningal tulisan MPDGR si horeng ayeuna mah MPD Master Pendidikan utos kenging sertifikasi mah di pengkerna aya GR-an sanes gede rumah Pak guru eta teh berarti tos resmi jadi guru alhamdulillah doakeun ku sadayana aya panuhun saurna teh dina tasyakur bi nikmah ayeuna hiji nyuhunkeun pidoa teh kanggo anu nembe ngadahuk jatuh rami oke sareng tetehna anu kadua doa teh kanggo rayina saurna teh nuju nyusun ayeuna teh nyusun skripsi panginten hoyong enggarengse sing digampilkeun dina ngarengsekeunana utami nama sing digampilkeun rezeki ibu ramana ngalangkungan doa pala putrana anjeunna sing sehat walafiat satos lulusna sing barokah ilmu na amin ya robbal alamin naon di tadi teh boleh nu dipesenkeun teh nyuhunkeun doa naon deui sing kapeserapan sa nepangkeun sim kuring terus aya eta mah dibacaan banyak nada dan dakwah galih nastiti anu alamatna ti desa Ciranjeng alhamdulillah
salah sawios panginten biasana masuk sorangan Pak ngan ayo panuhun cenah wayahna rencangan yang ngabantun balad di pengker gitunya etang-etang pang beberapa mana tak gitu panginten tausiah pangawasan judulna margi aya nada dan dakwah nada nantos kantun dakwahna pangintennya. Bismillahirrahmanirrahim. Bager kasih para sepuh nu sami rawuh bapak nu sami lenggah ieu nu hadir di dieu mah bapak ibu sadayana mung dipasihan tugas kanggo ngadangukeun Pak. Da nu kudu dipapatahan sareng nyuhunkeun tausiah mah cenah panganten aa sareng neng janten bapak mah mangga bilih bade karulem mangga ibu pilih pada gogoleran mangga jadinya nya panganten mah wayahna tapi di mana panganten itu aya alhamdulillah di Bandung ya oh sami akang ge sami di Ciranjeng oh pami amat di Bandung gitu ya akang mah di Ciranjeng kieu we nya urang dugikeun teh tos umum ku Pak Kiai di dia didugikeun yen nikah teh salah sawios tanda keagungan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja tanda kakawasaan Allah teh aranjeun teh dipaparin pasangan hirup kade jodoh mah kudu syukuran ke Allah teh tanda kakawasaan Allah ieu teh teu tiasa ku urang dipaksakeun teu tiasa diembung-embung teu tiasa ditolak cita-cita mah teteh teh meureun boa nya hoyong ka urang Irian Jaya teteh teh tepangna teh sareng aa oge di Bandung truk patepang seredet dari mana datangnya lintah di balong ya dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke kali ke hati luar biasa arapal orang dia hati nu mananya cakep dan itu asalnya masa pertos gitu tapi tanda kakawasan Allah teh perjalanan anak tangtos panjang nu karaos ku urang mah bapak ibu sadayana bagja jeung teteh ayeuna nikah boa jeung teteh mah perjalanan hoyong dugi ka ayeuna kabale nyungcung disaksenan ku panaib ku para sepuh para kiai teh perjuangan anu berat perjuangan pendidikan perjuangan nyingkahkeun calon nu sanes nyingkahkeun calon nu sanes teh nu hoyong ka oge teh eta teh pasti eta teh berkompetisi teh luar biasa tatangga gigireun eta teh mun ningali oge teh bulak delek pulutat polotot sura seuri terus seuri tapi alhamdulillah tepang sareng teteh di dieu Allah ngarsakeun jodoh teu kitu jodoh mahnya tah nu ngacapi teteh urang Bandung ya dana jodoh nama geuning di dinya deet kitunya urang kawali itu bete-bete di Bandung kudu ka kawali digoreng kawali eta nya tah jodoh mah kitu ayeuna panginten kasepuhan di mana ieu tanda kakawasan Allah jalan mah tangtos rupi-rupi syukuran nu kadua kanggo naon Allah ngajodohkeun masihan pasangan hirup teh teu aya sanes litas kunu ilaiha ambeh urang tiasa tentrem jeung manehna apan meureunan teh lamun nuju di kamar teh sok bari melong teh karena foto teu aya deui notifikasi cinta iwal anjeun aduh gitu bari ningal foto teh tetehna kitu deui ningal foto teh
teu aya deui nu mika melang iwal anjeun. Nah, luar biasa. Sanes potret manehna eta mah nya anjeun teh nu kitu teh teu aya deui nu mika cinta. Ambeh naon tah nuju aa teu acan ngadahu mah masih dina dada teh teu tentrem naon sababna sieun inggis bogoh ka batur inggis benang ku batur iwal anjeun sia atuh cenah unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Aduh gitu dan ajak si teteh teh aduh katinja aduh ampunnya kang gitu can akad nikah mah teh can tentrem sabada ayeuna disaksen ku pak kiai para ulama para sesepuh regreg tadi enjingnya panaib di Kementerian Agama Kecamatan Bantul jeung mapatahan luar biasa khutbah nikah sakitu saena tentrem we ayeuna mah naon sababna teu aya kasieun teteh aya nu ngiwat ku nu sanes teu aya kasieun dihansipkeun di dieu mun ka dieu jongjon ayeuna mah ti Bandung bade saminggu sabulan sataun sandang-endang di dieu paling ceuk ibu teh geura ka Bandung itu ari lila-lila jeung mitoha eta teh mitoha teh sabegeleneng teh ari teu panggih-panggih disusul-susul eta teh aduh hayang panggih jeung incu cenah bahasa akidadan eta teh disusul incu teh incu nu eta kan nya jadi tos gaduh putra tos gaduh incu kanya induk bapak mah luar biasa ambeh tentrem tapi punten litas kuno di dieu kudu aya emutan urang hartosna litas kuno teh kedah diusahakeun ceuk bahasa urang mah kedah adaptasi saur teteh mah saur aa ngaulang teh di SMP mana 5 di Cimahi nya mohonlah pokoknya didinya sami dua anak pendidiknya luar biasa mun teteh nama di SMA 7 nya teh hiji aa urang Bandung teteh urang Cigunung di Bandung ka Cigunung teh tangtos wae benten tempat benten sagala rupina teteh pameget teteh istri aa pameget benten sagala rupina sim kuring kantos di Ciamis basa aya nu nikah eta panganten nyandak sanyiru Pak naon jambe seureuh keras naon itu teh Pak kapolnya Pak naon itu teh anu bodas teh apu nih aya di dieu nih nusoknya Pak alhamdulillah tah ditaroskeun ku sim kuring teh da di Ciranjeng matos teu aya nu nyanyadak nu kitu teh jambena teu aya nan si horeng siloka yen lamun jambe apu seureuh kapol bako dihijikeun digayem apu warnana bodas seureuh warnana hejo jambe warnana belang kapol warnana beureum digayem ari kaluar teh ludahna teh warnana janten beureum janten sawarna ieu teh siloka yen geuning ceuk para inohong ayeuna mah dina rumah tangga calon panganten atau panganten pameget sareng panganten istri sabada abdi nampi nikah ka teteh kalayan mas kawin tersebut dibayar kompan dibayar kontan ai nyandak sajadah alat sholat hari pas akhir dibayar kompannya liman tuh calon pengantin istri teh ya
Ohon kedah adaptasi dina bidang naon hiji kedah adaptasi di bidang anu teu kedah urang pipilueun urusan Allah. Naon tah adaptasi nu urusan Allah teh nyaeta adaptasi morfologis. Wah rada ilmiah. Naon sababna? Di Cigunung mah pejabat wungkul pendidik wungkul, sarjana wungkul, orang pasian we. Adaptasi morfologis mah teu kudu pipilueun, da eta mah ku Allah tos diluyukeun. Contoh kieu. Bandung di ditu teh tiris atawa hareudang. Dongkap ka Cigunung teh tiris. Teu kudu ripuh-ripuh, da awak urang bakal menyesuaikan diri secara otomatis ku Allah saminggu, 2 minggu, sabulan bakal apal yen upami di Cigunung tiris teh saraf-saraf urang bakal menyesuaikan diri. Tapi anggar mimiti nama disimbut ya. Ai kanggo nu can gaduh simbut hirup mah rada ripuh teteh. Ya, janten wayahna kalau can gaduh simbut hirup geura milarian bayawak. Naon bae lah nya. Geura nararikah gitu tah. Ambeh tiris ge aya nu nyarengan tah kitu nya. Nu kadua nu teu kedah urang pipilueun teh nyaeta adaptasi fisiologis. Naon tah? Ieu mah panginten contona gampil pisan. Dina diri urang teh upami kantos ka WC kantos eta WC teh nembe kaluar pisan si teteh upamana si teteh barang lebet ka eta WC nu kaangse ku teh seungit sate atawa seungit taun. Seungit ibu pernah upami bapak tas di WC gitu pas kalebet ibu-ibu ieu mah aduh mani asa kumaha tah heudak kapaksa nya Bu urangna oge hoyong kadinya tah meni geus teu kuat pupurilitan nyeri beuteung teh dipengkep ke pangambung. Hanteu sedot saja 5 menit ge menyesuaikan diri eta teh tah ieu teh sanes urusan urang urusan Allah nu maparin pangambung Pak. Jadi otomatis lamun urang ngangse nu kitu teh menyesuaikan pangambung urang teh eta adaptasi fisiologis. Nu ieu nu kedah repot mah adaptasi sosiologis ya. Hubungan sosial teteh upamina rada keur bobogohan mah punten bobogohan teh nya ieu jeung teteh sigana mah henteu sigana mah nyaan ya sigana teh upami nganjang ka bumi teteh ka dieu si teteh teh luar biasa someah dareh deh ngaleueutna bade kopi susu, bade kopi jahe, bade kopi luwak, bade kapal api atawa kopi naon, bade cai herang. Ceuk si teh teu langkung teteh nu disayogikeun ku teteh mah selalu nikmat bagi Aduh, can nikah teteh Pak. Tapi geuning apa haji ieu tos sabaraha tahun Pak Haji? Pak Kiai tos sabaraha tahun? Aya 40 tahun sareng emak. Aya. Kantos teu ayeuna ceuk emak teh. Abahna barudak. Dek ci kopi luwak, dek ci kopi naon. Itu pernah ditawaran sih kan namanya Pak Haji. Mak, abah yang kopi ceuk makna teh sibuk. Lila menyebut teh sibuk cenah gitu. Tah eta teh urang kudu menyesuaikan di lingkungan. Punten upami di Bandung mah lingkunganana lingkungan pelajar. Upami di dieu mah lingkunganna agamis. Urang teh engke di dieu nya atuh sok sanaos kumaha oge kedah
ngiring agamisna. Naon tah usahakeun ngiring kana pituah para ulama para kiai abdi berjamaah sumbing ke masjidnya caket ke masjid dia pakai seberapa meter ayatnya 500 meter 200 nya 200 kaditu wayahna nuju tiris-tiris oge gitu. Bismillah abdi hoyong menyesuaikan sareng daerah dieu keur mah tugas salaku umat Islam. Nu kaduana deui menyesuaikan lingkungan ai batur ngarabring ka masjid, ari ngabring ka pasar pan meureunnan kirang sae. Tah menyesuaikan eta anu kirang anu kedah ku urang rada berat. Nu pangabotna Bapak Ibu sadaya penyesuaian adaptasi agama. Tapi alhamdulillah Islam teteh Islam teu aya penyesuaian agama. Nu aya teh penyesuaian keyakinan dina agama. Naha apan geuningan ayeuna mah sok aya nu rariweuh nya Pak. Aya nu ieu mah biasa sok tahlil, aya nu pupuseun. Di dieu mah henteu gitu. Upami di ditu mah tara biasa heug di dieu misalna tetehna osok tong jadi pasea pun. Nah di dieu kieu teteh mah geuningan kieu ulah jadi pecah di rumah tangga tapi sok fasawirhum fil amri, pilih yang terbaik ambeh di bumi ayam tentrem ulah dugi ka aya hal kitu beda masjid beda jamaah tong wawu jeung si itu mah dan si itu mah lain bagian madhab kuring tong wios ke Kang Ucup mah biasana teh sok lagu Hamdan eta teh ari kaluar tehnya sok sholawat eta maresepkeun pisan kana sholawat lagu Hamdan teh Kang Ucup mah. Ka dieu Kang. Nya di paling mana cenah di gunungna teh. Ai bejana mah cenah di lapang poli teh ka luhur rada nanjak ieu teh. Caket Bapak Ketua BPD cenanya caket Bapak Dadan kapal lima nasa kerja jeung para roek deui kan ini ada pentingnya ayeuna mah bejana teh cenah aya pangaosan nada dakwah 35 siti akang arek ngiringan kadinya Mbak deh emang marek ngupingkeun dakwah nih bawa urang sholawatan heula Mang mah tambah keung di jalan eta tidinya asup kagang arek bari ngawih Hamdan Eueuh seueureun aya Bapak Katus aduh luar biasa aja alhamdulillah Hamdan lirabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim Sadaqarum fatul mubin Wasami'ul alim Puji kagungan pangeran Nu maha walatur heman Gusti mangka muka purabakja Allah ya Rabbi mantana mangauninga salawat salawatan barokatan barokatan ala
ala alihi washabihi. Salam sinarang sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli sahabat. Sholawat sholawatan barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala alihi washabihi. Salam sinarang sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli sahabat. Sampurasun rembes kining seueuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aya keneh santena. Ya. Cobi sakali deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa. Pada nurutan daun salam ti Cidomas. Aduh, cakep. Di Icalna ka Gunung Larang. Nu ngajawab salamna arari kelas. Moga-moga enggal lunas hutang. Aduh, kita ibu-ibu amin nama rada tarik. Sukan ibu gaduh hutang. Alah, da urang mah seueur hutang teh nya. Aduh, ngan sing tiasa kabayar bae nu penting namanya panya. Keun bae hutang mah dasar ge boro-boro urang mah teu gaduh hutang ka warung ge ku nagara teh cenah urang teh gaduh hutang perorangan teh cenah kitu nya kumaha mayarna nya. Cenah nagara ge gaduh hutangna teh miliar triliun, urang malah paling 1.000 2.000 lah ka warungnya kitu. Sesana nu ageung mah ka ditu ka dieu nya wajar asal kabayar lah kitu. Alhamdulillah nuju tausiah saurna teh. Mohon Mang emang ucup sareng sakana naon ka dieuna eta sareng Bapak Ketua BPD sareng Bapak Amri ngiring ka dieu cenah kitu sareng Sekretaris DKM Atakwa ti Ciranjeng abdi mah ka dieu teh Bapak Ubi Sugihan cenah hoyong terang cenah kumaha pangaosan di ditu teh luar biasa geuningan mani seueuran. Alhamdulillah Mang si horeng di luar dugaan di dieu mah kacida luar biasa na dina kagiatan pangaosan ngan biasa nama pan di maniis Kiai nu diondang ka dieu teh baheula mah Bapak Kiai Nuh almarhum ayeuna mah akang nu ka dieu lah. Abdi masakan tenan bae ieu teh dah bade ngiring bingah saurna teh ka teteh sareng panganten sakantenan abdi mah bade nyuhunkeun tausiah kanggo emang bae lah kitu. Naon maksudna mah bade tumaros ka teh mudah-mudahan ge aya mangfaat kanggo sadayana. Naroskeun naon Mang? Kieu puguh. Ari sakinah mawadah warahmah teh pan kedah diusahakeun leres nya sumuhun tangtos we kedah tarekahkeun. Naon sababna moal dongkap ku sorangan jeung moal mayang eta sakinah teh. Moal mayang kumaha kitu? Nya kieu geramang. Aya panganten anyar sabulan 2 bulan ayeum tengtrom tapi geuningan aya anu tengah tubuh arentosan Mang pipirakan. Aya nu dongkap ka 50 tahun rumah tangga tos nini-nini aki-aki icuruai areng leusan teh kitu. Bubar akina neangan di nu anom. Ninina neangan deui nu kolot.
Oh. Ah, masalah rumah tangga teh itu sakinah gitu baik tapi kudu diusahakan tah ambeh aya candakeun kanggo emang da emang mah tebih ieu teh ditu kira-kira naon resepna ieu mang urang dugikeun mudah-mudahan oge sakantenan we ka AA ya sadayana upami rumah tangga hoyong sakinah mawadah warohmah resepna aya 5 mang eueuh siga Pancasila bae aya 5 nya apal Pancasila mang mada urang Indonesia apal kana Pancasila pokoknya mah kitu we idza aradallahu bi ahli baitin khairon di mana Allah bade ngeresakeun rumah tangga anu khair mang nu sakinah teh nu mawaddah nu warohmah aya hal anu kudu diperhatoskeun ku pangeusir rumah tangga. Maksudna pangeusir rumah tangga teh utamana mah kudu diusahakeun ku kepala rumah tangga jeung ibu rumah tangga maksudna mah ku caroge sareng istrina. Oh kitu, naon bae nu kedah diusahakeun teh. Nu kahiji faqahahum fiddin mah. Hari faqahahum fiddin teh naon da abdi mah da teu ngartos eta teh da can pernah ngamambang ku madrasah amang mah. Oh sadaya ge nu ngadahar mampu madrasah mah moal aya atuh mah. Oh ya. Kalau bari nyuhan urang mohon teu masantren mang mah teu rumah sama santren jadi bade ngupingkeun bae. Jeung mang mah deui lamun teu diterjemahkeun teh da teu ngarti. Ai kitu kumaha ai jumahan ge pan pernah jumahan bahasa Arab ti mimiti dongkap ka aing tos da emang mati bra. Nya kuna make tibra meureun kurang sare emangna apan bakat tingku nyerep emang mah bahasa Arab teh meni asa bahasa kumaha. Da teu ngartosnya mending hees emang mah. Atuh jumahanana teh laga mah. Perhatikeun we mang ketaroskeun takan khutbahna naon tah hartina eta teh. Oh, da teu wau atuh jeung Pak Ustadna mang. Ya tos teu naon mang ngan ketaroskeun kanu ngartos kanu khutbahna eta teh naon eusina. Oke tuh nyamohon pas alu ala dikri ing kuntum la ta'lamun tanyakeun ka ahlina mun mang teu apal. Insyaallah atuh engke bade milarian deui anu teu diterjemahkeun ke kumang rek ditaros. Ngan lamun ngajawabna teh cenah boro-boro maneh kuring ge nu macana teu ngarti. Nya moal mungkin mang nya aya khotib nu ka teu ngarti mang we. Mohon ketahnya. Faqahahum bidin naon? Kieu sing paham kana agama mang. Kudu paham kana agama saha nu kudu paham teh aana jeung tetehna duanana kudu paham kana agama mun di rumah tangga teu paham kana agama dordar di rumah tangga naon sababna ari agama teh mangrupi tuntunan ti Allah jeung Rasulna dina sagala kahirupan geura we mang mun ayeuna istri teu ngartos teu paham kana agama tugas saroge anu maparin uningana da geuning ti barang beunta bray dugi ka kulem deui umat Islam mah bungah luar biasa dituyun ku aturan Allah jeung Rasulna pernah mang gugah maca naon ai mang mah barang hudang teh sok luapieu teh ningal ka jandela sok kabeurangan ari hudang maca naon ceuk tuntunan agama teh mang anu apal mah alhamdulillah bae tah nu paham kana agama mah teu padu gumbrang bae mang gugah teh barang gugah teh gigisik tahnya sok gigisik tah gitu gigisik kana panon teh terus naon maca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur eta mah da emang masuk ngupingkeun teh ari Pak Ustad geuningan tahrim di masjid teh isuk-isuk teh mun janare teh geuning
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mang sok kumaha? Mang mah disebut deui eta teh. Da penting keneh. Ditinggal teh jam 3 jadi tunduk keneh mang mah. Kudang yen eta teh salat teh leuwih hade di Batang Sare. Salat nu mana mun aya tahrim kitu teh gancang hudang turutan ta doana tuluy kacai mang teh kitu wudu salat tahajud mang salat tahajud mang mada salat tahajud teh sok dilanggar wae alus atuh ari salatna dilanggar mah sanes salatna dilanggar nah kumaha teu salat dilanggar ulah kitu mampan sok diajarnya dangukeun eta teh ari aya nu tahrim palombe Pak Ustad Pak Kiai teh jasana luar biasa ngagugahkeun naon sababna wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah luar biasa mang diangkat derajat ku Allah. Nu paham agama mah istri paham agama caroge kirang paham kana agama bade tuang teh caroge teh jol belewek bae ditepat ku istri teh yayang aduh abdi mah dasar nyebut kapun bojo teh sok yayang nya nah kitu apa namina yayang Sumarsi atau nyebut ngaran na kitu mah apan Rasul ge ka istrina teh sok nyebat ya Humairah saya nya osok ngupingkeun Bapak Kiai ari nyarios teh cenah ka istri teh cenah kudu sae nyebut teh lamun istrina teh beureum raraina teh ya Humairah ari rarai ibi kumaha da rarai ibi mah hideung jadi abdi mah ya Aswan nu sae nu abdi masuk yayang bae teh kapun bojo teh tah mun bade tuang jol belewek wae mang kedah kumaha geuingkeun aa yayang punten tong hilap ngadoa heula nya kumaha mun protes moal sabab naon carogena ge paham kana agama gitu insyaallah-nya aa sareng teteh di dieu insyaallah bakal ngalaksanakeun eta nu kadua mah naon ta nu kadua mah wa waqara sagiruhum kabiruhum naon wa waqara sagiruhum kabiruhum teh di antara nabae mang sing adan kan saluhureun lamun teteh ka aa teh saluhureun upami yuswa sahandapeun oge da ayeuna mah janten caroge upami kitu upamina maka sing adab nyarios sopan santun ibu aya ibu-ibu aya ibu bu hadir bu masih beunta bu saha nu peureum bu incu alhamdulillah ibu upami urang sadayana ka caroge adab eueuh caroge teh bakal langkung nyaah ka urang sadayana leres bu upami bade nyuhunkeun acis ka caroge ge ibu adab mah caroge teh luar biasa papa kita ke dapur yuk aduh lain papa lempang aduh cebapan teh ngolo gitu aya naon ka dapur mari kita siduru yang aya naon gitu cobi tinggal papa pada ringan kosong maksudnya gitu BACF nyameser atuh mama kada ditu ka warung acisna loh apan abdi teh mangga siap meser beas siap mangnyanggukeun
gadi itu teh demi papa tersayang. Waduh, ku cara adab mah insyaallah ku papa nage moal dipasihan dan san aya. Kaditu we cicing kamaru ngajuk heula kitu ka biji kaditu. Sing entong ribut gitu engke pokoknya papanggih lunas gitu. Insya Allah ku cara anu adab anu sae mah segala persoalan bakal beres mang. Tah kitu mang. Nu kaduana saur keterangan teh laisa mina lam yarham sogirona mang. Lain umat kami, lain golongan kami lamun nu saluhureun teu nyaah kasahandapun. Jadi saimbang Islam mah kasaluhureun miwarang adab, kasahandapun miwarang nyaah, miwarang hormat, miwarang deudeuh, miwarang asih. Saroge kedah asih ka istrina, istri adab hormat tilawat ka nu janten sarogena. Sakinah bakal kahontal mang kitunya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan aa sing tiasa aya dina sakinah mawadah warahmah. Hari nu katilu naon? Oi. Woi. Aya naon eta rame di dinya? Ayo. Ayo. Hah? Ampun, teh aduh ada yang Bapak Hansip ya. Karuas. Bapak ganas mada ganas pisan. Tah gitu kapayun abdi di pengker Mangga bade ngupingkeun deui ieu. Calon panganten pamegat saurna teh hoyong ngadangukeun cenah kitu. Anjeunna hoyong bekal anu cukup da rumah tangga mah saurna teh sanes kanggo sadinten dua dinten saminggu dua minggu satutup umur malah mah hoyong pi dunya wal akhirat rumah tangga teh leres pisan teh mangaep yen dina rumah tangga teh aa sareng teteh sing gaduh cita-cita teh ulah dugi ka ngan di dunya wungkul dugi ka pakotrek itu tapi sing tiasa rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah teh anu sae teh fi dunya wal akhirat hum wa azwajuhum tuhbarun sing bisa bebarengan di surgana Allah Subhanahu wa taala silih asih di ditu insyaallah nya sing gaduh cita-cita aya teraskeun deui eta teh nu katiluna naon tah mun hoyong sakinah mawaddah warahmah Ibu Eha aya di dieu Ibu Eha aya Bu Tati aya Ibu Tita aya Wa Apong aya Wa Apong oh tos ulem alah kumaha atuh engke tong wakakulem kitu eta kardus kalian heula kardus naon ari mah nya kardus aqua tong sok macem-macem teuing tugas urang mah ayeuna teh ngobrol ngeunaan tumapatahan itu urusan kardus mah lain urusan urang tong sok diobrol nyadak mah teh nguruskeun kardus da nguruskeun kardus mah nu hajat nu katilu teh naon nu katilu teh tah nu katilu ieu tugas pameget mah wa razaqahum murizqa fi ma'isyatihim tugas pameget teh milarian ma'isyat rizki nafkah anu halal anu thayyib anu sae kanggo di rumah tangga naon sababna lamun istri ngan ngandelkeun cinta unggul cinta lir ibarat kalangkang ngan cinta unggul sapoe dua poe bisa jadi tapi kadituna mun teu dirisikoan mah rumah tangga moal sakinah insyaallah moal sakinah da tugas pameget teh tugas saroge teh nu kahiji kedah masihan nafkah teh lahir nafkah lahir teh naon bae tah nafkah lahir teh naon bae tah tong tari teh mang luas weh Hansip mah kudu tegas jangan batuk eta kadinya tah
makaning caina teh dibuka. Biasana masuk aya di gelas, teh kopi, teh susu. Aku ada di lake nih. Ya lama hayang minum heula. Nya mah atuh da mal aya nu mangbukakeun eta kusorangan mah. Itu resiko rumah tangga. Mun istrina awuntah sanajan penghasilan caroge miliar-miliar, juta-juta, ratus juta jeung miliar bakal kurang bae nu akhirna korupsi. Nya mang teh sok nanyakeun dina hate teh ari eta anu sok ditarewakan ku KPK teh nu korupsi teh eta teh sigana meureunan istrina teh teu awil kosdafina pakotihim. Bisa jadi mang da caroge mah moal ngalaksanakeun anu awon lamun teu aya anu ngarojongna nu ngadukungna nu butuheunana, kecuali nu teu iman meureunan kitu. Sok kadang-kadang gogodana teh mang ti istri, ti anak, ti incu, ti dulur, ti baraya, bawa-bawanya kitu meureunan. Jadi kudu awil kos da istri teh. Mohon mang sing rik-rik gemi nu kumaha contona? Ieu mang akang kupun bapak di papatahan, pun bojo di papatahan ku mertua akang teh dihareupeun akang kieu, nyai lamun nyai hayang bagja rumah tangga denge omongan bapak. Hiji ulah rek daek nganjuk ka warung tanpa izin suami. Oh. Aduh mangkaning si bibi mah eta teh di imah teh jol aya nanaon-nanaon teh eta teh. Si bibi Yayang osok nganjuk ka warung da eta teh lamun teu nganjuk teh cenah sok malikeun. Ari manehna cenah sok hayang dahar jeung naon atuh teu nganjuk mah mere duit hanteu. Kitu. Inya ari bebeja mah teu nanaon, da aya tanggung jawab caroge nu mayaranna mang. Ngan aya deui teh nu bahaya mah. Naon teh nu bahaya teh? Nya eta tatangga emang mah mani pinuh di dapurna teh. Kunaon mang? Ku panci, ku magicom, ku sagala. Nya ti mana? Ai bejana mah cenah ngiridit. Ai aya nu masihan ngiridit teh mani bunga pun bojo mah eta teh. Bebeja ka mang nu mah tak bebejana teh pas nu nagih bae. Jadi mang teh mani jangar. Ari nyokot panci tu bebeja ari mayar bagian ka emang bebeja liar. Padahal mah panci di imah teh geus aya 7. Dan nyokot deui si bibi mah, si ayang si pukuring mah. Tah eta teh mang henteu awil qasda fi nafaqatihim. Jadi hayang rik-rik gemi mah balanja teh luyu jeung kaperluan, luyu jeung kabutuh, lain luyu jeung kahayang. Da jalmi mah kahayang teh leuwih rentul batan jukut, leuwih loba batan jukut. Nya tapi kudu diatur ku istri anu solehah mah insyaallah bakal sae. Nu pamungkas naon? Aya deui mang. Nu terakhir tah mang masuk bunga mun terakhir teh teh. Bapak aep mah bunga rek ngaronda deui mun terakhir teh. Mang aya amanat pamungkas etang-etang ngahibur ieu memangnya kak sadayana urang Cigunung mang rek nyanyi bagian mang aep lah ayeuna mah nyanyina abdi mantos rada serak ya teh. Wah urusan nyanyi mah jangan ditanya mang mah karena ngajaga keamanan siap, karena nyanyi siap. Mang mah karena ngalagu mah jangan ditanya. Jadi kudu kumaha? Jangan ditanya we. Alah. Kedah nyanyi naon aa, mang siap. Aya dina Al-Qur'an mang sanajan sasurat tapi eta teh bekal keur kahirupan bagja dunia akhirat mang. Keun etang-etang pamungkas. Sok kawihkeun mang
al asri. Hari al asri teh anu wal asri teh mohon mang oge apal kana doa eta surat eta mah anu a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Ari hartosna mang mungkin eta mang aepan bade nyanyi eta nya sok atuh. Oi kacapian mang hoyong ngawi wal asri der. Alah bade ngaronda mang teh tas nyanyi wal asri mah. Punten ah kasadayana wilujeng ngadangukeun demi wanci satamana jalma aya dina rugi demi wanci satamana jalma rugi iwal sadayana mang mah pesen cepeng tah surat wal asri yuk urang sami laksanakeun urang sadayana ngarah urang jadi jalmi anu bagja nu teu rugi. Tah mang keke dangukeun ya sakali deui. Simbang mah emang ekaroda deui nyang teh heula tah mang sok terangkeun apaan mang mah tos capek tos nyanyi mangga ku abai pesan pamungkas panginten kanggo pendak ayeuna nya mang Ucup mang Aep sing aya dina kabagjaan utamina mah ieu kanggo putra urang sadayana ieu nembe jatuh krami alhamdulillah kanggo Teh Pramesti kanggo Aoki nya kahiji lamun urang hoyong henteu rugi hoyong untung kiatan keimanan iman ka Allah Subhanahu wa taala
iman ka malaikat, iman ka para nabi, iman sareng ka kodo kodar sareng nu sanesna. Kaimanan ieu kiatan dina dada aa, kiatan dina dada teteh. Insyaallah ridho Allah bakal lunsur kana rumah tangga salira. Nu kadua, wa amilu solihati, sanes iman wungkul dina dada mang anu kudu ditancemkeun teh, tapi tembrakeun dina amal soleh. Salat amal soleh, zakat amal soleh, saum amal soleh, hade kadulur anu leutik, kadulur anu gede amal soleh, jeung seueur di amal soleh. Sok laksanakeun leuletikanana di awalan di rumah tangga, maka di masyarakat bakal tentrem insyaallah mun dimimitian di rumah tangga mang. Laras pisan eta teh upami teu kitu mah aduh moal desa ge moal bakal ayem tentrem lamun diunggah rumah tanggana henteu aya kasolehan. Nu katilu naon? Tah lamun tos kiat imana, tos tiasa amal soleh, sok ajak rerencangan kulawarga, tatangga, baraya, muslimin muslimat anu sanesna teh sina diajak dipasihan ku urang kanggo ngiring ngalaksanakeun anu sae wa tawasau bil haq. Silih wasiatan, mun aya tatangga sok wasiatan kana jalan anu sae. Piheulakeun di rumah tangga heula ka caroge, ka istri, ka emak, ka bapak keun bae teu nanaon. Wa tawasau bil haq mah teu kawatesanan ku umur, teu kawatesanan ku kalungguhan. Tetep urang anu terang kedah ngawasiatan. Tapi oge wa tawasau bisob mah sing sabar. Da aya jalmi teh anu diwasiatan teh teu langsung nampi, malah aya geuning nu diwasiatan kalah kangewa. Kukituna ka para ulama, para kiai, para ustad tong putus harapan teras dugikeun wasiat, silih wasiatan kanggo kasayan kabagjaan di masyarakat urang sadayana. Tah kitu mang luar biasa pisannya. Eta teh eusina teh leres mang numawi ku nyepeng sasurat wal asri oge insyaallah mang upami leres-leres dilaksanakeun bakal bagja rumah tangga. Luar biasa kasumpingan sadayana pamungkas Bapak oleh waapung panginten simkuring hoyong ngiring bingah ku mangrupi doa ti Rasulullah. Mudah-mudahan oke sareng teh pramesti sing aya dina kabarokahan rumah tanggana. Barokah teh barokah yuswana, barokah rizkina, barokah hirup jeung kahirupanana, barokah di kulawargana, sareng kabarokahan-barokahan sanesna. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Panginten sono namana taku ngan ieu tos dulak-delek we nu dipayun teh ieu teh. Hoyong enggal-enggal mukakeun pantok. Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan keun sanes waktos ieu mah etang-etang nyawer we pangintennya ka oki mudah-mudahan ka pramesti sakali deui sing digampilkeun milik rezekina, panjang yuswana, panjang jodohna, kalayan enggal-enggal dipaparin putra anu soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Nu hadir sadayana sakali deui mudah-mudahan sing paranjang yuswa, sehat wal afiatna, gampir milik rezekina, tiasa aya dina kahirupan di desa Cigunung ieu baldatun thayyibatun warabun ghafur, desa anu pinuh umrang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hapunten anu kasuhun tangtos we seueur kakiranganna kalepatanana da ieu mah etang-etang nyawer we ka aa sareng teteh tawis bingah ka wa soleh sareng ka wa apong. Mudah-mudahan janten kasayan kanggo sim kuring
oge kasayan kanggo anu hadir sadayana. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsan jaza. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten kasuhun tina sagala kakirangan kalepatan sakali deui. Hatur nuhun kana perhatosan.